harapan si eta mah lamun eueuh kikituan mah teu payu. Cek orang mah mending gagamaran bro daripada ngurus-ngurus nu kitu mah. Nah, sia gagamaran. Mending gagamaran juga drawing. Lengah dikit koneng. Nah, hal eta menyebabkan muncullah Farhat Abbas. Farhat Abbas. Farhat Abbas. Ngadukung meureun kana naon sagala kabijakan anu pro rakyat, pro bangsa jeung nagara kesatuan Republik Indonesia. Nah, bidang olahragana bola volinya. Pokoknya mah sebagai lurah kampung Cicir ngadukung. Assalamualaikum bro. Selamat malam saudara, bertemu lagi bersama saya Jeremy Bati dalam acara Liputan 7 Malam 7 Hari. Berita yang pertama datang dari Banten. Saudara, telah ditemukan mayat yang terpotong-potong dalam kardus. Dan setelah polisi menyelidiki, ternyata mayat tersebut bernama Marta. Dan setelah diselidiki kembali, ternyata Marta itu kepanjangannya adalah martabak. Lucu lain, nah geus tilu kalimanya berita dibacakeun kitu teu lucu aja, lama lucu aja. Geus teu lucu aing mah. Anu 2 kali di mana? Anu kahiji di radio, nu kadua di sebagai podcast anu eueuh gambaran, nu katilu bieu aing teh. Tah nu kadua mah anu eta geuningan anu mati telentang. Tidur jangan telentang cenah. Karena bisa menyebabkan kematian. Tidur jangan telentang. Bisa menyebabkan kematian. Oh, telentang. Telentang, siap. Telentaku saja bisa menyebabkan kematian, apalagi telentang gitu. Oh, benar. Asa dina tulisan ya. Bujur truk geuningan. Iya dong. Iya. Ku tunggu ku tangga dis. Kuda terus tang kembali dihandap. Kuda tang kembali. Eta naon eta bieu menikot kituan opening. Hade. Pan urang teh bala news ancur, Bos. Naon? News ancur. News ancur eta pambawa. News ancor, meureunnya ancor Anchor, news anchor. Anchor mah Bos di sisi pantai atuh. Ceracas. Plesnar. Anu eta tuh. Plesnar. Cing ajarkeun urang atuh. Oh, sok cobaan maneh. Yang siga kitu urang. Saudara. Iya. Sok. Cing sok atuh. Pan diajar Telah urang. ditemukan mayat yang terpotong-potong dalam kardus. Saudara, telah ditemukan mayat yang terpotong-potong di dalam kardus. Setelah kasus ini saat ini sedang ditangani polisi. Kasus ini saat ini sedang ditangani oleh mayat tersebut. Hah? Kumaha sih mayat? Mayat tersebut sedang ditangani oleh kardus. Itu kumaha apa di berita teh bode. Motifnya apa? Motifnya apa? Bunga-bunga. Asa baju pantai eta mah. Bunga-bunga mah leuheung, nu pareng parah mah aya. Naon? Bonga-bonga. Eta mah tuh lagu Korea bonga. Bona mana? Penting mah terpleset. Wilujeng Cumbing heula acan. Wilujeng Cumbing di Cabruk Serap Podcast. Berhubung tadi mana teh kan rek diajar naon? News ancur urang ieu news anchor. Heeh. Tah ieu naon ieu? Kita skrip latihan podcast. Latihan maca berita. Oh. Jadi kan minggu nyiapkeun maneh euy. Oh nya tuh urang da ari masalah kana nu kieu mah urang mah serius urang mah. Kudu dinyakeun. Gitu. Wah, bener. Oh. Lainnya
Ya teh beritana gitu segera berita soalnya kan minggu-minggu ayeuna teh loba nu viral ya di urang di Indonesia. Di negara Kesatuan Republik Indonesia nya. Tah urang ieu jadi bari maca maneh latihan maca berita. Tapi ya ge beritana teh tuh berita sagawaya tuh itu bos nangri. Iya beritana asli ya. Resep atuh ieu teh. Iya beritana asli ya. Asli update. Update. Sok. Naon we? Sok nu kahiji. Anu keur ieu heula nya. Oh nu rame. Nu kamari aya euy. Naon? Ieu. Pan karek kamari teh di istana negara teh karek ieu. Karek. Oh nya urang teh boga sertijab cenah mencek barudak urang presiden anyar urang teh Pak Prabowo. Aduh. Ucapkan dulu selamat kepada Pak Prabowo atas dilantiknya menjadi presiden. Urang udah kenal ka Pak Prabowo teh. Dan juga Pak Raka Buming Raka menjadi wakilnya. Pak Raka Buming Raka. Teu ditapelan foto presidennya wios lah. Da ieu maca bruksuna tuh. Nanti ku Pak Prabowo gitu. Ulah bising ke jadi ieu naon ngaranna teh ari gitu teh. Naon eta teh ari menteri teh disebutna teh naon? Kabinet. Bisi kabinet sapruk engke teh lamun ditapelkeun di dieu mah. Suganna tuh urang di ieu jadi staf sus. Staf khusus naon? Staf khusus capruk. Bisi Pak Prabowo ka Arsal gitu kan mikiran negara rieu ya, bener. Eta ngajakan ngobrol jeung urang beki lieur. Pikeun ka hayang resign aja jadi presiden. Nya kabare sarti jamnya. Iya pedah urang ningali di dieu. Nya. Di dieu teh aya berita tuh. Urang dia teu aja maca aya berita Raffi Ahmad mana apal? Pokoknya mah tara acak-acakan Raffi Ahmad eta mah. Dulurna jadi boga maung. Ada nama boga maung si Alsad. Alsad Raffi Ahmad. Alsad Al-Katiri. Wah, sampai jauh itu. Boga maung bodas we si eta kan Raffi Ahmad kemarin teh jadi utusan khusus presiden. Staf khusus meureun. Lain. Utusan khusus presiden. Jadi ayeuna mah juga kerajaan gitu. Jadi aya utusan kan bola aya Telik Sandi zaman kerajaan mah. Bisa jadi ya. Raffi Ahmad yang mah ini kan ka itu bari mawa ieu naon ngaran teh bawa surat rahasia. Anu dina ieu awi. Telik Sandi teh mun ayeuna mah naonnya binnya eta teh nya. Badan intelijen. Telik Sandi teh kan jadi mata-mata nu disusupkeun ka kerajaan batur sebenarnya Telik Sandi. Ai sugan teh Aceng bin Ahmad. Eta binda lainnya. Tah, bacakeun. Yep bahas. Abang Aceng. Teuing jadi Aceng bin Ahmad. Daripada Aceng bin Fikri. Cok sadean tuh. Ya kudu itu nah beritana ku bahasa Indonesia aing mah. Sunahkeun atuh da urang sunah tuh da. Wah, anjir hese atuh euy. Urang can beli di majalah Mangle itu jadi berita bahasa Sunda teh. Terus kadaluar sama Manglena itu tahun 86 tuh mah nya. Iya tahun 86 teh. Cing orang nyobaan kudu orang macakeun ciga tadi tuh ciga bisa gitu. Jeremy Botti itu. Jeremy Botti. Kapancing. Jeremy Botti. Batik urang teh dia. Batik sok ane di preview. Sok ane direputer deui rekamanana. Sok. Rewind. Jeremy Botti itu. Jeremy Botti. Ya, cek aing oge. Anjing euy. Tipu aing. Aduh. Presiden Prabowo Subianto. Eta heula sia teh. Hah? Salah atuh aing ieu. Apa cek urang hayang ngebahas eta heula. Ku sabab masih hanet keneh kamari, kamari tanggal kan Pan aloba nu tina artis jadi staf khusus teh aya Raffi Ahmad, aya Yovie Widianto, Kang Yovie nu sok main ieu geuning suling. Lain suling atau anu teh mah congkak di bahasa oge. Rudulkeun gitu congkak. Sok. Tah Pak Prabowo kan kemarin dilantikna tanggal 20 nya. Terus tanggal 2 hiji teh ngalantik menteri. Tanggal 22 teh kemarin teh ngalantik kuda benteng nama can dilantik. Anak-anak naon we lantikan teh. Hiji deui ngalantik ucingna. Anjir Sangaranna teh Bobby Kartanegara ngaranna teh. Asli eta? Nya, alus kana ngaran ucing jeung maneh oge. Ai gajah Eko Kartanegara hayeuna mah sugan menang kursi. Benar. Tapi si ucing medalina kursi, na stoler.
yang penting mah menang kursi Iya, we. menang stolar. Agaknya Bobby menang kursi euy. Jadi Ai kucing deket paling jeung Papa berkuasa. Bobo mah, heuh. Heeh. Urang ge. Ayo kita lah. Sok baca lah berita da aya naon cenah. Pak Presiden Prabowo Subianto ngalantik staf khusus, utusan khusus jeung sajumlah kepala badan dina dinten Salasa kaping 22 Oktober 2024 di Istana Negara Jakarta. Nami Raffi Ahmad lebat karena daftar pelantikan. Raffi Ahmad dilantik janten utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Anjeuna ngemban sejumlah tugas khusus anu dipasikeun ku Presiden Prabowo Subianto salami masa jabatan berlangsung. Tah eta cenah kitu lah pokona mah eta mah. Ternyata aya staf khusus jeung utusan khusus teh Beda geuningannya ieu teh. staf khusus mah dina di bidang keususan eta mah. Kehususan Heeh. Staf khusus. Staf khusus. kehususan keamplaan keamplaan. keburihan ayo euy staf Tembolok. ya oh aya di dieu dijelaskeun Naon? geuningan staf khusus mah Pan aing nu nyieun nanya nah bet naon. kanggo ngalancarkeun pelaksanaan presiden. Ngalaksanakeun tugas tertentu anu dipasikeun ku presiden di luar tugas-tugas anu atos mencakup dina susunan organisasi kementerian oge instansi pemerintah anu sanesna. Anjir orang lancar gitu nya. Translatekeun bahasa Indonesia ke bahasa Sunda. Mana bita euy? Podo ieu leungit euy. Oh teh dieu nya. Tah lamun utusan khusus mah tugas-tugasna teh nyaeta bertanggung jawab ka presiden langsung bernya ieu mah. Terus pengangkatan oge tugas pokok ditetapkan ku keputusan presiden. Laporan pelaksanaan tugas dikoordinasi ku sekretaris kabinet. Keanggotaanna berasal ti pegawai negeri oge lain pegawai negeri. Eta lah berarti asup lah. Raffi Ahmad. Oh Yopi Ahmad jeung Yopi Ahmad jeung Yopi ya eta lah Yopi Widianto asup maksudna teh teu jauh-jauh teuing kan ngabidang lagi kaji Raffi Ahmad meureun ngora keneh. Kedua emang dia pekerja seni pan manehna jadi teu pati ieu teuing lah. Beda lamun Raffi Ahmad urang rada protes lamun di misalnya di bidang agama kan beda gitu. Tapi kan ieu mah aya jalurna lah minimal gitu. Oh iya nama sih anu paling ieu mah. Eta disebutna kan kamari teh Dr. Raffi Ahmad teh disebut Dr. Raffi Ahmad teh. Cenah dok. Honoris di pusat. Pokoknya ada panjang ngaranna Dr. honoris causa. Eta ngaran naon teh? Jabatan gelarna. Nya. Anjir. Di mana eta teh di universitasnya? Sekali orang ting naon. Di Thailand di mana eta teh? Di ting da pokona di di luar negeri, di Thailand kan? Ditelusuri teh cenah mah lain universitas eta teh. Naon? Wasibna mah cara rumah mah tempat bimbel. Hotel cenah. Sia nyer jadi dokter di hotel kumaha tuh ya. Nyatong nanya berarti LC. LC. Aya da Raffi Ahmad coknya LC. LC teh pan gelar aya LC naon eta teh LCMM LCMM gini. Bos LC teh naon bos singkatanna? LC teh hera. Salamet. Sok terus. Tah, masa bakti kedua jabatan eta teh eta staf khusus oge utusan khusus teh berakhirna teh babarengan jeung presiden. Berakhirna masa jabatan presiden. 5 tahun berarti. Oge lamun pas beres masa baktina teu dibere duit pesangon atau duit pensiunan eta bedana teh gitu cenah beda jeung bisi anu bertanya-tanya kemarin teh itu aya Raffi Ahmad dilantik jadi wakil presiden namanya juga Mang Ani ieu tetangga urang mah kitu kemari nah Raffi Ahmad dilantik teh eueuh karakana mah cenah parakana mah iya meureun ngundurkeun diri cenah jadi Raffi Ahmad wakil presiden teh kitu kemarin teh jauh eta gosip gigireun Raffi Ahmad teh kan aya Nagita Slavina itu kanggo teh heula nah Nagita Slavina deui gigireun Raffi Ahmad Raffi Ahmad jadi presiden Nagita meureun wakilna nepikeun ka dijago sebelah teh jauh di mana ya kumaha ya nah tepatak kurang di klarifikasi info gitu bisa salah gitu ya. Tapi kadinya nya gosipna teh jadi utusan khusus. Sama juga Yopi Widianto. Itu cenah. Salah jeung na.
berita naon ieu na. Bahasa Sundana teh. No? Berita, warta salajengna. Tapi kela Naon? kemarin teh kan Jokowi kan balik ke Solo. Beritana rame dikawalnya naik jet. Tapi eta ge jadi polemik kemarin teh. Nah, cenah beda jeung presiden lain. Jokowi mah diantur karena pesawat kepresidenan ke Solo terus dikawal gitu. Ternyata eta teh permintaan Pak Prabowo cenah. Malahan mah kemarin teh Najwa Shihab wae ka bawa. Cenah mah gara-gara bapak ieu nya bapak-bapak komplek numpang cenah kana pesawat presiden. Pesawat presiden. Sigana mah teh aja pelebah luhureun imahna meureunnan terjun payung gitu. Macet meureunnan Jakarta sia gitu. Jadi numpang we kana pesawat eta gitu. Jadi kan ternyata aya klarifikasi kannya itu teh permintaan Pak Presiden Prabowo Jokowi kedah diantarkeun. Gitu cenah. Tapi aya deui cenah pas presiden geus nepi ka Solo, Pak Jokowi mantan presiden nepi ka Solo ditelepon langsung ku Pak Prabowo. Nanyakeun geus nepi selamat gitu. Tapi aya deui nu lain nu ditanyakeun. Naon? Password wifi di istana. Nah, udah gawe atuh kumaha. Jadi Pak Prabowo beak kuota. Gitu. Rek update status dong jadi presiden, pulang dilantik. Anjing wifi-na naon ieu? Pak Jokowi nu apa langsung nelpon. "Wi, ieu password wifi naon cenah rek diganti." Cek urang Pak Jokowi ya. Wi, naon eta password wifi? Wah, pohowo. Wah, kudu kotek uang Indihome atuh ieu mah. Indihome ieu mah nya bae di reset bae. Aya catatan. Istana Owi _345. Anjay. Bae diganti jadi ku Istana Owo 345. Kebayangnya ada istana presiden make wifi gitu. Rokok sabungkus aya dina laci bae lah calon jamarikeun maneh we cenah. Sohib gitu ya. Pas ka kamar leungit cenah. Nah, senal istana ya eueuh hiji. Wah, ieu ka bawah cenah. Jiga di hotel jeung kanuk-kanukna jeung sabun-sabunna eueuh sabun hotel ini sakleungit. Padahal ka bawah teh ku Najwa Shihab. Atuh urang kana berita salajengna. Tah eta ieu mah perkawis eta mah. Nya. Sekali deui wilujeng ka Pak Prabowo oke wakilna. Mudah-mudahan para ka Buming Raka mudah-mudahan tiasa mimpin Indonesia janten negara anu lebih maju. Sakumaha anu tos di naon anu janten visi misina nuju ieu aya makan gratis. Terus diusahakan sekolah gratis nepi ka universitas gratis kan teh dina janji-janji mudah-mudahan we sadayana teh nya meskipun misalnya janji adalah hutang bos ayeuna 5 tahun masa jabatanna teh kawujudkeunana dina tahun kaopat ge teu naon lah da proses tuh nya urang mah pokona sebagai rakyat mah ngadukung meureun kana naon sagala kabijakan anu pro rakyat pro bangsa jeung negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, bidang olahragana bola itu bola polinya. Pokoknya mah sebagai lurah kampung Cicir ngadukung. Assalamualaikum bro. Tuh gitu tadi Gus Gus Owo teh si bapak eta teh. Kang Ibingna ge sarua. Papa assalamualaikum bro geng Owo. Aslina da batuk wae meureun. Pindah ka Dastin Tiffany ayeuna. Pindah ka Dastin Tiffany geuning. Kitu wae dengan ngobrol teh. Cing, aya warta naon deui? Aya warta nu salajengna ieu teh kamari nuju digegerkeun ieu teh nya urang teh ku nyata ku Cep Agus. Cep Agus Yudhoyono. Oh, dilantik. Sanes ieu mah Agus nulis jadi Agus mana ieu? Eta nu di seblok geuningan ku cai ieu ku cai teuas. Oh. Nah, sia sasarangan. Agus Salim. Ada. Ayo. Itu kan beraya Cep Agus. Caritana teh kan jadi si Pak Agus ieu teh adalah seorang Pak Deni.
Manajer. Manajer. Hentem Padeni oge. Teh. Itu mau. Da teu waweun, batur waweun. Jenis seblok ku si Ipal. Kurang wae teu wawu. Da Padeni teh. Padeni mana ieu anjir? Coba jol-jol Padeni. Di seblok ku si Ipal. Jadi si Padeni si Bagus teh. Si Pak Agus teh adalah nanya pembawa berita gitu saya teh cecengiran. Jadi si Pak Agus ieu teh. Tah gitu. Si Pak Agus ieu teh. Kudu kali itu cenah ngomong lain nama mun si Pak Agus ieu teh. Geus mantong diuk. Urang mah teu. Ieu aingnya geus padahal kita tadi macakeun berita saya teh. Aing geus dijas we ge anjir era. Tiga lebe. Batan siga pembawa acara berita. Di mana ieu? Tongsis. Kalau kan ciga lebe. Tongsis. Mun mawa tongsis. Amannya urang sarung dikieun mah tara di kieu-kieu, tara di kieu-kieu aing mun ningalikeun sok getek. Aing mun sarung dikadiekeun pulir-pulir dipake nyarane. Jadi Agus ieu teh kok naon manajer lah di salah satu perusahaan F&B. Manehna teh ngangkat aya karyawan anyar. Ngaranna teh si JJ, saha JJ teh? Cedak ceduk. Pokoknya inisialnya teh eta we JJ. Tah pokoknya mah aya masalah. Awalnya teh cenah tina ieu tina naon ngorder. Jadi aya pelanggan ngorder di layanan ku eta kuno baru. Si JJ teh. Si JJ teh minta menu rekomendasinya apa meureun biasa kitunya. Ari di di rumah makan mah. Oh aya cenah anu disebutkeun tapi teu diceokeun. Geus pesen berunya si customer teh. Teu diceokeun, teu diorderkeun. Terus komplain, disamperkeun lah ku Pak Agus teh. Pak Agus teh komplain. Jangan Padeni. Bagus. Aing jadi kebayang Padeni ya. Gitu kan, Pak Agus teh datang ka luhur. Kok gua jadi bingung. Diceokeun otomatis teh diomongkeun lah ka si eta. Nah maneh itu cenah teu diceokeun mun cek urang mah. Ari si eta teh kalah malik. Biasa itulah parere omong. Akhirna parere omong akhirna diusir lah ceritana si JJ ieu teh. Diusir bae mana urang teu boga teu butuh juga maneh. Ini tuh. Tah isukna males dendam ka raja si eta teh. Tadi seblok. Ini kan aja sih. Kapade ini. Ke Pak Agus. Ka Pak Agus teh. Langsung isukna teh nyata di seblok ku air keras. Atau tong di seblok siram. Oh, disiram ku air keras. Bari si Pak Agus eta teh. Nu kabayang teh cecewok kan meureun di seblok teh nya. Padahal kan ngayana cai dibanyurkeun mah kan di seblok. Di seblok. Zaman. Nya. Di seblok ayeuna kana mukana sehingga menyebabkan terjadi kebutaan lah gitu. Tanu anehna teh ieu teh si ieu teh nya cenah menang ide nyemur si Pak Agus ku cai keras teh karena nonton berita kriminal. Tah eta nonton berita kriminal kumanehna dibanding-banding mun ngabunuh ditusuk cenah terlalu kriminal akhirna manehna nonton salah sahiji berita kriminal anu disiram ku air keras akhirna manehna pesen dan pesenna teh di online di toko oren aya nu jualan. Pasti aya wah. Gitu. Dah karena eta teh non barang berbahaya tapi izin beredar di masyarakat gitu untuk ilegal. Singkat cerita nama apalna teh eta singkat open donasi kan. Ditulungan ku teh Nopi. Nu jadi rame nama teh eta. Karena naon teh nyampe berita teh Nopi teh kan relawannya. Relawan nyampe beritana akhirnya open donasi terus dibawa ke podcast Deni abang teh kan Deni Sumargo akhirnya menang donasi sekian nepi ka 1,5 miliar. Tapi si donasi eta teh teu dilaporkeun ka yayasan Teh Nopi jadi ternyata pas dicek dipakai keperluan pribadi. Tah eta. Tapi teu diubar. Awal nama teh. Tah jadinya jadi rame nama. Jadi ramena teh. Nah ayeuna teh kama urang ningali updatean berita na teh cenah si uang nate kan diambil deui ku yayasan Nusa M nate udah diambil deui tujuan nate
agar si uang nanti terpantau gitu kan, karena memang jelas. Karena itu uang donasi gitunya amanah ti masyarakat anu berdonasi sia kitu jadi nate si uang eta teh diamankeun lah ku yayasan di tuna, tapi lain cokot ku Teh Nopi tapi ku yayasan di tuna. Nah, hal eta menyebabkan muncullah Farhat Abbas yang membuat suasana menjadi gaduh gitu kan. Kau sabab hoyong gaduh nya gitu meureun heureun ya tubas nya itu Basuki rek ka Basuki urang mah ya Farhat Abbas henteu. Nah akhirnya kan eta akhirnya mah nanti dapikeun nyebutkeun si Nopi itu jahat segini kejam ayahnya videona. Lebih baik uang itu didonasikan aja buat dia yang sakit, bukan saya yang sakit. Jahat sekali Nopi itu, sahabat kamu. Aku tertarik dan simpati sama kamu. Pak, kejam banget. Pertama harga diri saya, harga diri istri saya, harga diri orang tua saya, bahkan harga diri wawa saya. Terus Farhat Abbas jadi pengacara Bang Agus gitu kan, nuntut Teh Nopi nuntut balik ke Teh Nopi. Ibaratkan seperti menolong anjing yang kadempet. Iya. Malik ngegel gitu kan. Ibarat nulungan engang. Anu Kak anu nasayangna lain dulu jelema nu nulung kita sayang lain sok di alat nogna gini sok di alat nogna lain dulu ngaganggunya salahnya gitu lah. Tah eta anjing ikut barang dia nya pasti lah urang mah dapan geus cik mah yang barang deui cek urang mah jadi kudu jadi jelema teh kudu naonnya lamun urang butuh teh kudu kumaha tuh. Lamun benar-benar butuh meureun kudu benar-benar digunakeun keur kabutuhan anak urang gitu. Ulah nepi ka duit keur diubar kalah dipake mayar Shopee gitu ta. Cicilan imah gitu. Hal eta meureun anu kamari teh kan lamun mulutnya jadi teh lamun dipake diubar mah misalna nepi ka kebutaanna bisa diubaran lah gitu cangkok mata atau operasi ku duit sakitu cenah kan bisa kaubaran meureun urang teh bisa usaha deui gitu tanpa harus menta-menta deui ka hareupna teh ari kitu mah meureun najan 1,5 M ari dipake terus mah ada bakal beak hiji waktu teh lamun teu ningali kitu nya dikeresakeun meureun jadi menta-menta deui katuna teh gitu kumaha teh jadi Pak Agus nanti itu Mas Agus teh itu loba teuing ka doktrin ti cek urang mah ada kahiji depresi cek urang mah Mas Agus teh ya. Pasti. Pikiran tina ningali meureun santeuna jadi ka pikiran jadi manehna lieur bingung sedih kecewa tambah nu ngadoktrin kiri kanan nu teu naon ngaranna teh lain support system gitu. Malah beki blocking system. Jeung pang-pang nama kusabab ayeuna teu bisa karena blocking system mah naon ai lawan support system naon bos lawan kata support system naon blocking system eta we lah blocking area blocking area aing aya gaya mah pembawa berita mah kudu gaya sia teh bahasa teh eta naon teh pengaruhna karena Mas Agus ini teu bisa ningali jadi nate manehna oge ngadenge berita teh lah ti naon teh ukur beja gitu kan ayeuna manehna geus teu bisa ningali sosial media teu bisa lalajo video nah manehna teh padahal dina mun manehna kan lamun apal dina media sosialna justru pada ngabuli ayeuna teh kalah kitu meureun aku sedih maneh apal ngadana teh geuning kebelah mana Aku sedih banget. Kalau kopi jaya adalah bosnya. Siap. Ta eta ditambah-tambah aya pihak katilu anu membuat makin gaduh gitunya padahal biasalah pihak katilu mah. Padahal kamari dina podcast Bang Denny teh kan geus beres, geus clear. Maaf-maafan lah gitunya. Geus maaf-maafan duit anu 88 jutaan anu kapake teh geus siap dikembalikan kan siap di ieu ku yayasan dikontrol gitu da eta keur kaadaan manehna. Toh ceuk
yayasan teh kan lamun ke misalnya eta duit anu 1,5 M dipake berobat terus aya sesa rek dibikeun sesana teh keur kahirupan manehna keur modal gitu. Tapi kan lain cerita Heeh, ku sababreuna nya teh ya rongrongan pihak katilu nu menyebabkan orong-orong gitu teh ngaranna teh. Orong-orong, rorongo. Kan nu ngaranna rong-rongan gitu mah da salah, rong teh. Rek rorongo keteknya laleur rorongo teh geuningan kot lieur. Terus rorongkong. Rorongkong depan sieun eta teh tulang. Naon we aing malah keur podcast ieu mah korong. Korong oge pikasieun. Rongkah. Barong. Anjir. Naon anjing gitu ya. Aja bagi ka mana karep news anchor teh ya bae. Tah, urang lajengkeun enak baca ya nama. Sadulur. Anjing tukang bubut sadulur mah demi Allah. Kan saudara kopi di itu mah bos. Oh, fotokopi di mana? Sadulur. Kan saudara sedulur. Karena eta anu seri keneh mah. Aing kamari geus teh seri tapi aya ya. Aing kamari kan beres latihanan public speaking di Ari School. Jadi lamun aya nu seri mah kudu jempe heula urang teh nepi ka jempling. Ari DJ School. Sekul mah anjing tengkorak. Ari DJ School teh. Ari DJ School. Ari School. DJ Ari School. Saya juga ngaran geng motor Ari School. School is dead. Aduh. Benten sareng Agus Salim anu ngagunakeun artos donasi 1,5 miliar kanggo kaperluan pribadina dugi kang ngalapor selegram Pratiwi Nopianti ka polisi. Tah pria anu namina pamegat anu namina Faisal nyata korban pencokelan mata. Kalau jadi yang serius berita teh. Serius ya teh? Udah aja serius. Aku aing mah jadi itu serius wae bos. Kok Kelan itu apa? Saya juga nyokelan jengkol anjir. Da itu dia naga tuh korban pencokelan mata di Gunung gitu, Putri. Bogor ngaku sama sekali teu pernah nganggo artos donasi ti Pratiwi Nopianti. Oh kabalikanana ieu mah. Faisal atau Mas Ical nyaeta korban pencokelan Soca anu sempet rame sareng videona beredar di media kolon sosial namanya eta lah medsos mun ieu mah koropak meureunna. Eta mah SMS-nya koropak mah kotak masuk kan koropak bahasa Sunda teh. Koropak di masjid lain. Kotak masuk oge koropak setelah mun maneh aya handphone Nokia teu sok bahasa Sundakeun kotak masuk teh koropak teh. Oh, teuing teh apa teh boga. Ada masuk donasi. Berapa banyak? 6 juta. Berapa? 6 juta. 6 juta 6 rupiah. juta 700-an kayaknya. Terakhir kemarin aku cek. 6 juta ini cukup? 6 juta ini masih belum kita pakai sama sekali. Oh, belum pakai sampai sekarang. Tapi lah gara-gara papangih jeung babaturan awewe lain babaturanana barina kita teh kabogoh babaturanana. Jadi mantan babaturanana lah nah, gitu. Mantan babaturanana. Bari papanggih ge karek harita papanggih deui. Musli pisan ngobrol cenah di luar gitu. Bari jeung babarengan cenah ngobrolna ge kitu terus eueuh gelagat naon jadi ngan pedah ngobrolna lila. Jeung basa panggih teh mungkin karena si awena teh ngarasa wawuh jadi kadang-kadang awe masuk ka pohoan geus aya gestur siga kemana wae cupang cepeng siga kitu. Bener si eta mah atuh da putus sareng abi teh alit cenah kitu mah. Apal maneh ngaranna alit eta mantanna. Oh nya. Batu disebutkan alit. Oh henteu nya. Tuh ting alit ting aceng gitu. Sareng M alit murungkut. Gitu. Tapi gara-gara kitu. Nya. Itu kan akhirnya dibawa ke motor lalu digebuk cenah geuningan ieuna terus dicokel. Lain dibawa ke motor diajakan balik bareng karena motornya kan di bengkel. Digebuk udang di rumah sakit teh matanya ternyata nah, tapi masalahnya ternyata nu ngagebugan teh teler kabeh, Bos. Nya. Eta nu jadi hilang kasadaran sama walau alamnya teh mabok tai kotok, saemer teh. Teh bisa jadi. Mabok tai sapi teh naon ari kitu mah. Pengaruh alkohol ya. Anu nyata orang pernah magihan jeung
aneh tapi nyata hayang seuri Bandunganana teu ngarti gitu. Urang basa gawe di warnet. Orang biasa keur cicing di handap jeung babaturan urang ngaranna teh Badrun di server geunya ari di warnet. Di luhur teh aya customer duaan klien. Biasa anu hiji mah keur main, baturan mah maturan. Nangkep tur weh bari ngelongkeun. Pas kitu ngagerwan si anu main eta teh main komputer teh. Geurang ka urang teuing menerkeun naon teh teuing menerkeun Facebook teuing naon. Urang teh kaluhur karena tangga kaluhur. Pas otomatis pan manehna teh nanyakeun ieu naon. Kurang teh ngomong teh bari asup kan bari ngelol kana ka jero teh. Urang teh jadi hareupeun si anu babaturanana. Urang teh nuduhkeun biasa. Tah anu ieu kieu eta jelema eta jol ngadorong ka urang. Sia anjing biasa cara ngomongna. Ai kan naon sih orang ruas Subadun ngaguruduk kayak pan ganeng luhur langsung ngaguruduk lumpat keluar eta babaturanana naon sia acan naon eta henteu apunten acan henteu sia teh teu naon cer teu naon urang kan teu ngartinya naon kitu ieu jelema teh urang nuduh ka dieu pek teh sia teh cicing deui kieu pek teh diangse-angse cek aing teh ieu mah paingan tah maksudna teh nya kumaha naon nu aya dina pandangan atau pemikiran si jelema eta ningali urang ngomong tah ieu ieu na kadiekeun tah ieu kadiekeun bet kacirina kumaha suka meureun nu kaciri kumaha yo kadiekeun yo mong kitu meureun nu kaciri kumaha salah mabok meureunnya jeung aing teh sia cenah biasa we cenah ngomongna sia kitu meureun matakan matak ieu oge sarua kitu tah ieu kasuna nepikeun ka wani nyongkel panon batur anu teu wawuh teu naon karek panggih harita terus tanpa melakukan sesuatu anu kumaha gitunya meureun di mata manehna mah siga anjir ya goda-goda sih ya ka pamajikan bos tuh bos ngaranna teu goda-goda toel-toel bos colek-colek gibang bos jeung sorangan bos urang beres cuman anu jadi concern teh atuh da ayeuna mah wayang ge mabok bos. Karena gitu namanya geus ukeun bae wayang mabok mah. Ta aya dedelat bos. Cuman jadi concern teh ieu teh kebalikanana deui. Uyuhan jadi lebe anjir. Panas teh aing. Hareudang. Kada urang atuh bari geus teh. Da can beres berita tuh. Aical mah ieu, Kang Faisal mah itu kan geus menang donasi kemarin. Cuman kasus nanti kabur katutup. Kusabab Kang Faisal dipending heula karena kan memang anu arjen pisan kamari teh si Kang Agus eta. Ya. Gitu kan jika tutup di CRT. Geus menang donasi 7 juta. 7 juta. Cuman teu dipake. Nepi ka kamari teh urang dipake eta teh duit 7 juta teh can dipake sama sekali. Da karek ka ditu ka dieu ayeuna mah aya duit simpanan keneh cenah keur ongkos mah duit eta teh anu tina bener-bener tina sumbangan teh keur bener-bener berobat sugan aya bisa dicangkok naon anu bisa nyembuhkeun sabelah matana dan sabelah mah pan geus kences teh jadi nu hiji mah geus moal pasti geus moal bisa tapi anu hiji mah masih aya harapan lah 30% wae mah keur bisa kudu ka luar negeri ka mana rek dipake ka karek siga kitu sedangkan anu hiji deui mah kan Kang Agus mah eta mah bos atuh berobat lain kunaon nya manehna geus boga 1,5 M berobat make BPJS nya lila apa sorangan gedenya di rumah sakit nu urang teh make BPJS mah ketika dipariksa teh meureunnan beri kieu we dokterna teh lolong sia mah bisa benerkeun geus ada pasti gitu maksudna rudetna teh eta BPJS teh bos berobat make BPJS ieu teh kan BPJS teh program pamarentahnya tapi mun rek diubar teh hararese aing teu ngarti ieu pernah ya kieu ya aing teh nya nyieun BPJS make KTP online dicek diasupkeun nomor nikna diasupkeun ningang rek diubar yo cari tanah mah BPJS teh online ayeuna teh ningang rek diubar anjir ya rek diubar dipenta deui fotokopi KTP padahal mah dina kartu BPJS lagi aya nomor nik beureun kari asupkeun ari nu ngaranna online mah heueuh lain ieu mah kudu si teh sarua meureun beungeut ieu mah kudu belajar deui ka tuh fotokopi kakak fotokopi KTP ari nyieun kartu BPJS na teh syaratna teh kudu aya fotokopi kakak jeung KTP rek naonan ari sia ai masuk ke eta
eta nu ngalilakeun teh nu kitu-kitu meureun ari naon ari ngaranna online gitu teh bosnya keur mangkas birokrasi meureunnan kudu nama bisa leuwih simpel, bisa leuwih tereh. Dan meureun sarua dibayarna ku pamarentah geng beda dianjuk. Kan beda, Bos. Beda sistemna. Di negara orang mah program-program gitu teh sistem-sistem gitu teh dibuat untuk memperibet. Jadi ngarah leuwih bekerja dengan giat si instansi teh kitu meureun. Di konsep nanti. Jadi ente dipermudah. Mun dipermudah mah kan nyaran teh pegawai-pegawai teh. Ya kan karena babari teuing. Mata diperibet sistemna teh. Lamun teu fotokopi atuh bangkrut tukang fotokopi alasanna teh. Sibuk we tukang kertas bakal bangkrut teh tukang fotokopi. Cenah bakal teh kitu nya mikirna teh. Halus kana kitu nama. Halus kana kitu nama. Visi misi visioner. Visioner. Kan orang telepon enggak Pak Jokowi? Halo. Password wifi naon? Berita salajengna Mang Iko kah? Tak ieu nu kamari. Tah mah mudah-mudahan Kang Faisal sing enggal damang lah. Sing aya mukjizat, sing aya keajaiban biasana. Kang Agus oge. Biasana non socana tiasa ninggal deui. Kang Agus oge sing sehat deui. Sing gerah sehat oge sing gerah sadar. Nya. Tah anu rorojongna geus lah balik kitu satu. Ricuh we hayo. Apaan si eta mah lamun eueuh kikituan mah teu payu. Cek urang mah mending gagamparan, Bro, daripada ngurus-ngurus nu kitu mah. Nah, sia gagamaran. Mending gagamaran jiga drawing. Lengah dikit koneng. Gitu geuningan jadi kunyit. Kunaon ari mana tapi drawing lamun diajak ku gemar mah payu, Bos. Nah. Terus son kentut wae keluar. Tut. Tapi mana apal teu saha drawing? Teu apa? Dunungan kita apaleun euy, drawing teh. Saha? Di media sosial ya khususna urang aya gambar nu kararoneng we kamari teh Instagram teh. Khususna di TikTok ayeuna teh nuju viral. Nuju heboh kusabab aya nu ngagaduhan akun @aa_drawing_funny. Nah, iya contoh-contoh gambarna ya. Hai Agaling, bukan Aka Drawing. Udah denger lagi rame nih. AA Beraja Musti. Halo AA Drawing. Nah, itu contoh-contoh nanti. Jadi si AA Drawing ieu sok nga-upload kana TikTok. Tah, ieu tah contoh gambarna. Nyata hayo wis teh ieu contoh gambar. Mana kudu dikaluarkeun ti dia Tah, ieu contoh gambarna keluar deui ya. Kudu keluar sih ya. Ngedit dan ngalilakeun berita teh. Sok atuh. News anchor geblek teh mah dia mah aing mah. Kang kudu ngaluarkeun gambar. Tah, ini ya keluar tah. Mingus eta settingan geus diba bener ku aing tadi. Sakade diacak-acak deui. News anchor geblek sia mah. Betul. Saha drawing teh? AA drawing teh tah ciga kieu contoh gambar. Keluarkeun dina lampu sampai capek. Ngedit ayo. Jadi tina cuplikan naon ngaranna teh video. Semacam mun urang mah di screenshot. Terus digambar. Jeung anu gambarna teh jadi sia mun urang mah ngaranna teh semacam karikatur. Cuman memang penggambaranna teh lucu pisan, kocak gitu. Jeung sagambar gitu. Tapi teu mirip. Teu mirip, bener. Aslina mirip tapi teu mirip. Urang bingung tapi lucu lah bawaanna teh. Maksudna teh kieu. Ketika orang ningali, ini aja jadi gitu. Misalkan Deddy Corbuzier. Jadi keur goreng patut geuning di postna teh. Jadi goreng patut tapi mirip. Mirip. Jeung artis kabeh nu hayang digambar teh. Deddy Corbuzier terus kamari teh eta ayu ngit-ngit, uyang ngit-ngit. Ayu ting-ting. Ngit. Pan dibalikeun uyang ngit-ngit. Asa kase terus jeung bedakna geuningan terus ada loba pun artis kabeh. Loba. Ayeuna mah malahan loba artis-artis anu memang ngahaja minta hayang coba ngasih challenge kasih drawing teh cicok. Coba aku bisa enggak? Culapret gitu kan. Sia kitu. Tapi enak memang sampaikeun ka piuna si drawing anu paling banyak eta nyentuh 44,1 juta. Wah. Piuna. Nanya inside nanya. Lamun di kartun luar negeri mah aya ngaranna teh The Simpsons. Heeh. Anu koneng beureum gitu. Ngaprediksi kasus non teh kejadian maksudnya teh pernah ditayangkeun di episode kartun The Simpsons kejadian ayeuna. Kejadian ayeuna. Misalkan
maotna itu Kobe Bryant geuning lah orang kan pemain basket nu ragrag tina helikopter. Oh shit, it's Kobe Bryant. Help me, just pass me. Si style itu sih itu kan karonengnya si eta teh si beungeut eta teh di gambar teh. Jiga nu gering gitu konengeun. Cuman padahal mah ku harmisnya. Pan konengeun. Beda di poe. Cuman si sosok di balik akun TikTok si Adrawing itu masih misterius. Ibarat buat si ieu cek urang mah aya kemungkinannya mun urang kudu nyeun konspirasi ya. Sigana mah Bjorka eta teh. Kan Bjorka ge can saha di balikna. Tah ku sawam geusana aya nama ya masa-masa kampanye politik luar itu. Aing cenah rek nyeun Adrawing. Aing apa Bjorka saha di balik? Saha? Aku iya. Lain cek aing mah. Nongeng. Bisa. Ngomong nongeng yuk. Can teparat bieu. Geus. Jadi ya maksudnya si Adrawing eta memang salah sahiji orang Indonesia anu super duper kreatif. Jadi kekeh ya mah kekeh. Jadi mana kan jadi konten kreator teh kudu maneh eta urang kekeh keweteangan. Akun anu sok awalna kekeh ieu mah kekehnya ieu mah kekeh. Jadi mun jadi konten kreator kudu kreatif lah zaman ayeuna mah bisa bersaing gitu. Ngomong-ngomong soal ulah gitu atuh bridging nanya da ieu mah serius ngomong-ngomong soal nongeng. Ya aya berita di mana ieu teh di Sumatera Barat. Aya pelecehan seksual terhadap 43 santri pondok pesantren di Agam Sumatera Barat hingga korban teh mengalami trauma mendalam. Eta kamari sempat dibahas oge di akun YouTube-na Bang Dedi nya. Nya pernah dengar teh A Dedi. Asa urang Sundanya Denny Surmar. Sumargo Bang Denny nya ka jadi komposer A Dedi teh. Mang orang mana orang orang Halimun. Jadi Pap Dedi. Sanes Pap Dedi. Botak deui. Pap Dedi. Jeung nya dah di akunnya Pap Dedi. Pap Dedi. Anjay keren euy. Terus kumaha beritana teh? Puluhan santri pameget janten korban dugaan nyaeta kateuasan seksual. Kateuasan mamaras. Kela. Pan aing kudu ditranslate bahasa Sunda cek manehna jadi nyerikeun berita teh serius. Puluhan santri pameget janten korban kateuasan mamaras anu dilakukeun ku dua pangajar di salah sahiji pondok pesantren di Kabupaten Agam, Sumatera Kulon, Sumatera Kidul, Barat teh. Sumatera Kulon. Kapolisian parantos netepkeun dua guru pesantren janten tersangka ngan trauma jero sareng stigma dialami oleh salah satu korban menurut kuasa hukumnya. Jadi saya kuasa hukumnya. Kasus dugaan kateuasan mamaras ieu diungkap ku kapolisian di Bukit Tinggi saatosna narima laporan ti salah sahiji wali murid di bulan Juli ieu teh narima nama ayeuna bulan naon di proses nanya. Biasa meureun da polisi di itu mah beda jeung di Indonesia. Polisi teras nangkep kemarin teh kala ditangkep bos. Polisi newak sudah. Newak nangkep. Nya. Polisi newak dua terduga pelaku berinisial RA. Atuh pelaku nu kieu mah ulah di inisialnya sebutkeun ngaranna Tuman ulah sok di kokop. Eta mun ditewak teh sok kalah ka di inisial kan terus di kokopeah rek naon anu kieu. Peke. Poho, loba carita mangan poho. Anjing bener. Kopiah bodas, napi mah.
Tah. Kopi hidung teh. Ento nu badas. Oh, sok make kopi hidung oge. Ridoro mah ge badas. Beureum ieu mah. Ieu mah geus asak, Bos. Jadi di mana engke digebregeun teh murudul jeung hulu-huluna. Janten tanya si pambegat usia Yuswa 28 tahun sareng AA anu sana teh masih 23 tahun aing ngora keneh. Dina mingguan kamari. Tina pengembangan kasus anu paling anyar jumlah korban dugaan pencabulan terhadap santri laki-laki bertambah menjadi 43 orang tina sebelumna 40 orang. Kilo pisan. Yo nepi ka dimuat ku BBC News Indonesia nya. Tah. MTI Canduang pesantren setingkat sekolah menengah pertama SMP. Lain gitu, salah nyebutkan MTI Canduang. MTI Canduang dah. Pesantren anu setingkat sekolah menengah pertama. Da anu Canduang unggul pertama tempat terjadinya dugaan kekerasan seksual ieu teh menegaskan pihaknya sangat serius mengenai kasus ini dan tidak menutupi apa yang terjadi di ke masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk investigasi internal. Hasilnya menurut MTI Canduang 3 di antara 40 korban diduga mengalami Indomie sementara itu bos kudu disensor meureun daripada mana yang ke kudu kan lamun sebagai podcast lamun narkoboy aing ya mengalami Indomie mana bieu anjir leungit aing mah leungit anjir Indomie sementara mana 23 lainnya diduga mengalami Sarimi sedap. Eta mah melakukan anawe meureun mie sedap. Indomie sementara 37 lainnya diduga mengalami etala pencabulannya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Agam kini melakukan pendampingan dan penyembuhan trauma terhadap para korban. Namun kuasa hukum salah satu korban, Mas Rijal, mengklaim kliennya tidak hanya mengalami trauma akibat kejadian tersebut setelah memutuskan keluar dari MTI Canduang. Kata Mas Rijal, kliennya kesusahan mendapatkan sekolah baru. Ta eta euy. Jeung lamun dina sekolah ge ger ieu teh kasus teh besar ku baturanna teh moal teu diledekan atuh. Gelona teh atuh da ieu teh pasantren. Pasantren. Jeung ieu teh anu kapanggih. Jadi sebelumna teh si pasantren ieu teh aya kasus dua pelecehan kahiji pelecehan guru nu beda. Lain saya tanya ka guru awewe. Sesama guru dilecehkeun. Tah. Terus ka guru lalaki oge. Anjir. Nepi ka kaluar. Guru awewe, guru lalaki, murid lalaki. Nah, tah nu urang kamari nya lalajo dina podcast sakola Mas Dedi nya. Bisa anu can nonton, tiasalah ditonton ngan umat subrek mah ka dieu. Da informasi teh dieu. Informasi dari Gemar Universe gitu. Pernah nonton ka dieu. Sugan we di notice atuh urang teh. Diblokir ku Dedi. Kan jadi di dia ya close the door cenah gitu pan. Tutupan panto. Jadi si santri-santri ieu teh ternyata dirogahalan teh nya. Sanggeus aya sanggeus naon salat tahajud teh. Aduh, salat lalaki na teh. Kamari kan aya anu geus fix anu nganuntut mah eta nu hasil visumna udah diketahui bahwa benar ada kerusakan dalam rongga tertentu karena benda tumpul gitu. Laki. Eta umurnya 8 tahun, genep tahun. Lain cenah mah si tersangkana teh aya tiluan. Anu hiji mah can katewak. Nya. Gel bisa kitu eta bisa can katewak kitu. Oh, polisina sibuk. Nyapan ngurus eta nu katewak. Lain. Naon? Keur nguruskeun itu nuntut itu meureunnan. Nuntut kamari teh kan aya guru honorer. Anu dituntut gara-gara ngahukum siswana. Gitu. Dituntut asal mah geus minta maaf si guru teh. Ya biasalah gurunya ngalakukeun ngahukum siswana meureunnan anu bangor sia kitu. Teuing kumaha da pokona mah kasusna teh si cenah si anak teh dina ping-ping teh aya bekas pukulan ku sapu. Bejana teh cenah sapuna teh non digebug ku sapuna teh nyata ku si ibu guru sana namina teh Bu Guru Supriani.
ku Ibu Supriani. Eta padahal mah nanti pada kenyataannya Bu Guru Supriani teu pernah ngagebug si anak murid eta. Aya oge dijewer cenah si burina teh sia kitu. Nah, karasan si bapana teh bapak polisi eta teh janten dipisung. Saurna mah upami hoyong damai nyuhunkeun 50 enjut. Eta teu aya kanan mimitina. Kumami kumargi teu aya kanan. Kumami teu aya nya da si maksudna teh Bu Supriani oge da teu ngarasa salah gitu. Jadi lamun teu dibere 50 juta eta kasus teh bakal dikanjutkan. Dilanjutkan gitu, jadi dilanjutkan ke meja hijau dan memang benar ya karena ya itu guru honorer bro 50 juta di mana mun dina nya 400.000 atuh sabulan aya dina nya salah gitunya lain 400.000 200.000 dibayarkeun nanti 3 bulan sekali eta kan maksudnya teh di mana atuh menang duit sakitu gitu kan akhirnya dilanjutkeun ka meja hijau sakitu disidangkeun otomatis guru-guru teh demo mogok ngajar tapi alhamdulillah kamari teh walaupun teh alhamdulillah oke orang terada bingung berita teh bahwa si penahanan guru honorer Ibu Supriani iya ditangguhkan biasalah gitu dengan alasan bahwa si Ibu Supriani ini ngagaduhan murang kalih alit balita keneh gitu terus oke masih aktif ngajar di sekolah. Nah cuman maksudnya teh kieu nah ditangguhkan teh berarti sementara kan ya model baheula anu DPR geuning rek ngaluarkeun naon undang-undang baru demo pengesahannya ditangguhkan tah tengah peuting disahkeun. Aduh anjir para rawur ya Ibu Supriani ayeuna ditangguhkan jong ke tengah peuting joli penjara cer 10 tahun. Anjir. Wah, pokoknya mah ieu maksudnya orang da urang ingetnya baheula keur leutik dididik ku guru teh siga kumaha gitu kan. Orang pernah dititah mau nyeun kerajinan mawa kerajinan tangan nyaeta sapu lidi atanapi penghapus baheula teh. Urang teh teu nyieun. Urang teh teu nyieun. Jeung babaturan kelas teh loba deui teu nyieun teh. Disetrap, dihareupeun eta dijajarkeun. Make penggaris kai. Penggaris kai anu badag teh geuningan. Anu kieu yo. Juga karaben. Aya panyaklan kieu. Jajarkan nangtung. Ku guru urang teh di pinggir teh perepetkeun kana beuteung teh. Ke ujung. Di ditu diketulkan sirah tuk gitu kumaha gitu kan terus balik ka imah teh inung teh bebeja ka inung urang teh ngan inung urang nu nanya da ada babaturan guru teh inung babaturan inung urang kan naon cenah tadi dihukum ku Bu Yuli kana teh ku Bu Yuli cenah di sekolah mohon gara-gara teu nyanak eta nah atuh beuteung ngerjakeun tugasna kalah ka ditamahan urang teh untung teh diketrokan dia oge ta eta maksudna baheula mah kitu nya perasaan mah da naon teh di urang pernah ku guru di sekolah dialungkeun urang kana ieu naon panto gara-gara tatalu atuh bar kerapat di itu teh di kantor sangat deret kieu lain ku suku kursi bari tumpang kaki kieu tah cek si baturan waktu si Mas Udin ngaran baturan sebangku teh. Ki cobaan cenah do re mi fa sol la si do. Paling kana meja tuh do re mi. Ting can beres jocar empe budak teh. Kan kelas orang mah nyambung kabeh ge nya pantona teh jeung pantol hareup hiji, pantol tukang hiji anu nyambung ka pantol. Apal datang ti tukang kepala sekolah urang Pak Adin. Jadi kieu tah. Krep anjir digiwing aing dialungkeun kana pantot tinggal kanyelap ke dalam waktu dicarekan lag dasar nepikeun ka papan ieu teh naon teh papan absensi digebugan ku eta suku kursi dikeun ka ancur terus suku kursi teh dialungkeun kana bor karena kan borna teh masih bor tripleknya dikeun ka kantob urang SMP atau SMA merulin ke SD aya keneh si kentung eta teh. Tapi udah salah aja maksudnya aja. Kieu berukut dah teh goblok si Mas Udin goblok gitu bacaan. Urang baheula gara-gara urang ditanyain sarua ditanyain kerajinan. Kan baheula mah karajinan aya tutunyuk kudu aya tutunyuk geuningan. Tutunyuk nu tina awi
Panjang. Digitukeun tah. Aing teh batur mah naon sapu nah kartu pangupus nu dijahit ini esian kapuk jeung katanya nu kitu. Aing nyen tutunyuk. Alhamdulillah dimusuhan ku baturan. Nah, di mana ini salah digebugna teh ku tutunyuk eta. Sia cenebet nyen tutunyuk kai. Jadi mun aya barudak nu bangor teh ku cepret. Fungsi misalnya eta tutunyuk, Bos. Mana siswa berprestasi. Alhamdulillah. Harus kapake karya seni teh. Mun teu dicepret geuning aya ieu emer nu paranti ku kumoh di emrat kan barudak baheula mah ku eta mun ganeng teh dicebor nepi ka jadi galedena. Tapi rata-rata pugu ya aja. Da jiput Pak Haji. Kita berinya ya harapan orang mah Ibu Bu Supriani sing kengeng keadilan lah. Jadi ieu mah pesen oge nya ke murid-murid anu urang da boga budak jadi deg-degan bingung rek nyakolakeun teh. Kahijina loba kasus nu jiga tadi tiba-tiba di pasantren ge aya pencabulan jadi nyakolakeun budak teh. Sieun asa teu pararuguh kitu rek ka mana gitu. Sieun guruna teh bener. Kalina gitu. guruna bener, orang tua muridna anu teu bener tah sieun kitu urang teh sieun kagolongkeun kana makhluk-makhluk itu. Nauzubillah sing dijauhkeun tapi teh nya kabarudak anu laleutik kudu aya di papatahan ku kolotna teh lamun misalna aya guru anu kitu malah geus teu kudu ngadu meureun aya salah mah kudu rumasa salah kudu diajar kitu kudu diajar dewasa tapi di mana aya guru anu naon bertingkah naon jiga tadi nu lain dina koridorna sebagai guru misalna budakna awewe terus guruna lalaki aya nu dicabak di mana cabak tapi lain tah eta kudu dilap bebeja anu kitu mah ulah jempling budak ayeuna masuk tibalik Ieu teh urang teh kudu sedih teuing nya. Tapi memang kenyataan jiga anu tadi we anu kasus eta kan padahal ti bulan naon ya ti bulan Juli kejadianna teh karek bebeja kamari malah aya hiji murid cenah anu geus hayang keluar wae budakna teh caritana mah keluar tah pas kamari kasus ieu kaangkat ditanya ku kolotna teh masih can ngaku tapi ternyata korban eta teh tina jadi saksi teh jadi korban karena ari masalah nu kitu tara curhat gitu nya masalah padahal itu masalah sensitif maksudna teh ari masalah dicepret gitu curhat tah eta nu gitu, salahna teh padahal eta dicepret ge mun salah manehna sorangan tah ujang kasep nya geulis sing emut yen ibu guru bapak guru teh di sekolah teh eta teh gegentos orang tua kalian gitu. Jadi artinya kudu diturut anak-anak oge wayana meureunna maneh dicarekan teh ku sabab maraneh bangor maraneh salah gitu kan lamun teh salah mah da mau dicarekan meureun siga kitu ayeuna nya masih wajar lah misalkan ayeuna ukur dicepret disintreuk da eta mah bagian tina ngadidik gitu kan cara ngadidik tiap jelema beda mending disintreuk daripada disinso lamun misalkan bangor budak teh grepe tah eta bangor budak teh ngongong eta disinso sintruk sin puso itu nanti sin naon sin kereta demikian saudari-saudara untuk sedulur demikian sedulur untuk warta ning nong ning nang demikian sedulur untuk warta dina wengi dina danget anu ayeuna hatur nuhun kana perhatosanana wilujeng tepang deui dina capruk suna dina warta capruk salajeng capruk suna ngomong suna tong hilap hormati orang tua keluarga dan juga guru-guru di sekolah dan juga bae teu kudu teuing ya wilujeng debat we lah bener debat ayeuna jadi ayeuna teh tanggal sabar orang taping ya 2 hiji ayeuna teh debat pertama calon bupati dan wakil bupati Garut. Dua pasangan calonnya. Dua pasangan Sakur Putri sareng Pak Helmi Yudi. Tah eta. So barudak sing Gareto sakola ngara bisa jadi bupati. Teu jadi malah bisa debat. Nah, dari mana sih teh? Balik aja. Bisa anu newak ke kedudukan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.